daging sapi sabaraha? 120.000 neng sekilo sapi mah. Oh, kelap. Halo? Bi, daging tuh 135. Neng 120 lain 135. Jumpa Bu, di mau urusan Abi. Oh, nyatu. Oh, salah cenabi 150 sakilo. Nah, kakak beki ngagedean neng. Jumpa Ibu. Abung dari tengke jelema anak ka dieu gerak kapanggih tina 120 jadi 150 bukan ya abung Neng. Jantan sabaraha Bu? 50.000 neng. Iya Bu Acisna. Boy pulangan mana? Pulangan naon dari neng? Pan bieu duitnya 100. 100 di mana dan emang masih harga 50? 100.000 ay Ibu. Oh iya, nyisok urang cek heula dina CCTV. Ah tuh kudu Bu, PPMR ke Ibu. Rek nipu merenya. Padahal mah urang boga CCTV di mana? Boboro CCTV boga duit balikeun bease jang dahar. Coba deh mayar hutang warung abi sabaraha? Odek mayar hutang neng, kala antosannya urang tinggal heula. Hutang neng teh di dieu teh 600.000 neng. Nah, Ibu nih gede-gede teuing ya hitungan abi mah palingan oge 200.000. 200 di mana? Sakitu nganyukan merekpek 200. Bu, ari ieu sabaraha? 11.000 neng, tapi neng ayeuna mah nuju aya promo. Beli ieu ya gratis ieu satu. Ngantos we Bu, abi nyarek gratis na wes. Pana abi mah nuju teh gaduh acis. Ya neng belanja anak. Sarang naon deui neng? Angsulana Bu. Nah, angsulana apaan acisna kita acan ari neng? Enya Bu jelas acis.